muji sinarang syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Shalawat dan salam limpahkeun ka junjungan urang kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepala keluargana, ka para sahabatna, katut urang salaku umatna. Hadirin sadayana nu hormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawongkelan rerencangan kanggo nyampeurkeun amanah dina rangka acara perpisahan salapan. Untuk karaos parantos 3 tahun urang saya di dieu. Di dieu anu mana ayeuna puncak salarasna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Teu hilap deui ngawakilan rerencangan ngahaturkeun nuhun satekti kabingahan ka Bapak sareng Ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka urang sadaya seueur hal mulia anu diajarkeun ku Bapak Ibu ku Bapak sareng Ibu guru ka urang sadaya rasa dimanfaatkeun ka nu hal positif sareng aya manfaatna kanggo bangsa sareng negara. Hadirin sadaya cekap sakitu anu musim kuring dipihatur. Kirang lebihna neda dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.